ditampi kalian kebingahan weyang oge ngahaturkeun sembah pangabakus konyo panjenengan pupu dening ati raja di patempatan pangagung di ieu nagara ditampi nuhun ya ayana sakedap paman resi dorna kapayun kaharep dorna maneh kapayun kakang tua kapayun edas anger nampi kana pembage salira jeung anger oge bakto sia tipun emang sembah pun emang aya dina dampa sampean panjenengan ditampi nuhun paman kapayun kakang tua sawios jadi cekap di dieu da kakuping kupun emang dina waktu ayeuna atuh kalina ti eta boh minal sareng alitna hapunten tina ropaha kelepatan ageung sareng alitna luyu jeung urang rengse dina mangsa kamari lebaran takok balalahu minna wa minkum siamana wa siamakum hapunten lahir jeung batina sepuh sami-sami dorna hapunten we jeung anger dina waktu ayeuna paman resi oge meuni asyara reuwas ieu teh disaur ku ratu diondang ku raja diangkilingi dina wangkit kiwari dai halal bihalal mapan mangkukna ge atos ieu teh ayeuna diolam deui dina waktu sayeuna Mino nah bade ngabagikeun THR deui teh tapi kumaha ieu ngabagikeun parcel dalam THR teh mah dados gunuk dirorompok oge nya seueur pangirim sarungna tiungna nya ge mang teu boga dipamajikan ai tiung mah geuning teu burung we aya nu mere aya bae nu ngitun di Pak Haji Syawar nya jeung sajabana projen pud dede eta teh nya aduh beres atuh ngirim ka salira ngirim nugget marukana jeung basreng mah gorengeun teh sosis we dah aya kumantep jeung inoki jamur leutik nih jamur mini can batu akik di Bapak rojikin oma olu hasil oge geuning nya Widu Haji mere THR ka Mang da beureun babaturan sohib teh oh benten ari ka sobat magulan Kang Entis Mesba nya Kang Nang Sunanar Pak Guru Acim cantik PWG pabuaran ku sararono mang teh katenane mang alam-alam teh ka dieu teh asalawas nya timbang aya kaula teh dugikeun tan sada jeung ajeng sok balaka Buryudana paman sok kasep gerak saurkeun naon rupaha padung dengan dina mangsa kiwari imbalan paman saperkawis eyang kaula ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan eyang oge nyosan kana pangangkir kaula ya kadua nati eta kaula salaku raja di nagara Narpati di negeri ngahaturkeun layang pangajen anu saageng-agengna utami kasalira duaan margi kaula ngarumasakeun turta pangwangunan anu dina waktu ayeuna langkung ngaronjat dina widang sumber daya manusana wire salira teh kagungan pasantren takanda lan jajar sokalima nyata pikeun nyitak generasi-generasi kahareupna baris bisa ngajawab tantangan anu bakal datang nuhun yang kana rupaha jasana sami-sami Buryudana tos janten kewajibannya katenan selaku pendidik selaku guru selaku pengajar bulan tangtuna oge eta teh margi ayeuna nagara pisan sumber daya manusana anu kedah berkualitas anu handal jeung potensial beres sabab eta teh anu baris bisa ningkatkeun peluang dina kahirupan jeung kemajuan kudu berdaya saing jeung urang luar negara beres atuh ulah ukur urang teh jadi apa urang teh kudu bisa jadi produksi pikeun jualkeun ke luar negara
Katenan. di antarana ngagodog nyaeta barudak ngorasangkan langkung handal langkung jembar dina pangabisana Wawasanna langkung luas. ameh langkung ngaronjat deui nuhun pisan ieu pangajian teh ditibakeun ka mang asa kureus jaga meureun mangke tilar dunya aya geus mangplang mah aya piagam-piagam ti nagara jaga mah incu buyut engke meureun apaleun akina buyut jelema anu boga karya pahlawan dina pendidikan nya kitu oge ditakana aya 100 teh piagam teh loba 150 genep nya nah ada kaula mah 400 leuwih apan dijual saware bekal kamari puasa euna beu kitu deui jabat di eta pemang ya kumaha anu aya patula patalina kaula teh ngahaja ngulem sadayana diawit salira pini sepuh oge katinggal aku salira kiwa lantengen teh para pejabat para kurawa ya kaula pada nyawalakeun kejadian iya naon parantos kauninga ku sadayana wireh Pandawa dina waktos ayeuna teh parantos rengse 13 tahun ngaliwatan hukuman ti kaula kuninga ku sadayana ya dina mangsa 17 tahun anu kaliwat upami dikorehan ngeunaan sejarah yen kaula salaku kurawa dina waktu harita ngajamu Pandawa sadayana ngajamu mangsa harita teh nyaeta kaula jeung Pandawa teh main dadu tumpangan anu ditumpangkeun teh teu aya kajabi tina duit receh dugi ka ageng anu tungtungna teh Pandawa boborot dina mawa nyaeta ngaborahkeun nagara ngaborahkeun rahayat jeung ngaborahkeun pamajikanana nanging mangsa harita geuning dicarek ku sadayana para pini sepuh sangkan dibalikeun deui nagara Amarta ka Pandawa tah ku kaula teh diberetanyakan maka dipasrahkeun nagara Amarta ka Pandawa tapi syarat anu tangtu Pandawa kudu ngaliwatan 12 tahun kudu leuleweungan katambah sataun nyamur dina sajroning nyamur teh ulah kapangi lamun sekapangi kudu malikeun deui hukuman 12 tahun ka 17 tahun nyamur dina waktu ayeuna parantos cacap kalayan mulus banglus berkah jeung salametna anu yakin baring supagi Pandawa bakal datang ka dieu pikeun nyokot hakna nagara Amarta iya teu karasa eta asa cikene nasib diri bagja awak Pandawa dina waktu harita nepi ka ayeuna dikakaya disangsara bari jeung kubaraya ngabuah kepetik hasilna memang parantos cacap dina minggu kamari imbalan laras pisan tah kulal sakitu dina poe kamari kaula teh gempungan jeung para pejabat nagara Astina utawi Kurawa anu kajabi naha ieu nagara Amarta teh bakal dipasrahkeun atawa dipertahankeun tah dina unggalna sawala mangsa kamari parantos saur manuk sadayana Kurawa sorak panggedena teh teu aya kajabat lintang ti mertahankeun nagara Amarta lamun teh Pandawa keukeupeuteukeun rek nyokot nagara Amarta nyata kudu ngaliwatan bugang urang salarea salaku pejabat nagara Astina margi yakin Pandawa geus teu boga sihung Pandawa teu boga tanaga ai urang ngajieun pasukan
ngabentuk pasukan jeung ngajieun kolaborasi jeung luar negara sangkan di mana kacanir bangban kararepat kurang menang bantuan pinulian taku kituna nyuhunkeun dedel pamageut ti salira eyang kalayan kaayaanana ieu emutanan Resi Bisma anggang tina dugaanana aneh nu luar biasa boga incu nyungkelit atina asa kaget malihan mangsa gitu emutan Resi Bisma dorna kasyapuhan kumaha nepi ka kieu nyanggakeun bobot pangayon timbang taraju abot enteng aya di salira panjenengan salaku sepuna salaku anu salira anu langkung paos ngeunaan ieu kajadian mang mah moal make jeung langkungan rumah sa mang manganeuh lain urang dieu rumah saya mah rumah sa mang mali urang asina urang Cidahu nya nyanggakeun penduduk asli lain urusan anak manesap urusan hati mah teu bisa dibobohong kaitunya kadinya iya nyangakeun we ka salira salaku corongna ulah Duryudana timbalan eyang sang kuning kumaha sepuh nyangakeun mugi jadi ubarna hate tuang incu eces jentre atra pertela ngemang bolet non rupaha caritaan anjeun yen dina hate anjeun yakin mika hayang pisan pikeun eyang biluk kalayan ngagedean tenaga anjeun sakan anjeun teh mertahankeun ieu nagara amarta bener timbalan eyang ke sakedeung sagala rupa hal oge geun heula naon sababna anu aya patula patalina ieu teh nyaeta jeung pancen gawe turta janji anjeun ka Pandawa kasih Pandawa teh saha Pandawa teh lain batur lain dengeun-dengeun kapi adi anjeun teh ka Pandawa anak Pandu Dewanata ai maneh anak Dastarata jeung Pandu teh adi lanceuk saindung sabakati ai hukumna dulur jeung baraya jauh siri tepungan anggang siri teang gering saling ubaran poekeun saling caangan hartina teh saling dina rupaha kahadean tapi naha anjeun nepi ka nyungklit ati kitu belang baya boga hate goreng kula naha anjeun boga lampah saperti kitu teh dumeh anjeun kapangkatan ku jabatan salaku raja nepi ka eta hate anjeun teh dudunya condong kana dunya cing inget numutkeun keterangan anu tangtu he dunya gerak perbudak ku anjeun saku jalma anu tunuk talu ka maneh ka dunya aya deui he dunya gerak tunuk anjeun ka eta jalma anu salilana ngabdi ka diri kami nah anjeun teh hayang menang panyungkun ti pangeran hayang rahmat atawa hayang laknat eta cobi kantun emut udagan anjeun geus kajudi ku eyang hayang ngawasa nagara amarta teh kulantaran harta sing inget harta jeung banda teu jadi jaminan pikeun kabagjan hirup anjeun di alam dunya pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh pedahna keimanan jeung katakwaan ka numur bengalan sing inget sia datang kadunya maneh buligir balik buligir nah harta bana bakal ngajait nasib maneh dina mangsa maneh asup ka neraka kulantaran laku lampah anjeun moal nulungan
itu teh baraya lain dengan jeung deui Pandawa teh geus cacap ngeunaan kasalahanana ngarumasakeun salah main dadu disebutna judi ai judi teh ku nagara dilarang ku agama diharamkeun ngarumasakeun yen Pandawa teh da lain hayang-hayangan cicing leuweung teh lain tapi kulantaran rumasa salah anu tungtungna nyaeta nebus kana kasalahanana tuh maranehna mah geus nebus kana kasalahanana tapi naha maneh make jeung mertahankeun hak maranehna hianat sia nu calinci dina mangsa anjeun harita main dadu saha nu pangpokalna salira atuna da ayeuna mah kitu atuh kasepuhan nu matak tong nempok ayeuna ngomongkeun judi haram tapi laku lampah judi dilaku lampahan ku pejabat sakapeung aya rapat batur aya nu sare aya nu main judi nu matak pantes masyarakat ngaliluan main selot teh kitu teh nya kadang-kadang deui pejabat ngajara di bandarna jadi dekengna geus teu aneh di negara kacinekan teh yang daya kajabai dilintang dibalikeun deui kana hakna karunya maneh teh tingali naon dipikahayang ku anjeun kabeh geus nyampa kurang naon emas aya gunungna perak aya gunungna moal beak 7 paturunan sanajan anjeun lubak libu harta banda seperti imah anjeun teh gedong tingkatna 10 dasare mah tetep anger sakamar bari jeung sakasur sugan kulantaran beunghar maneh teh sajam sare di kamar ieu sajam deui sare di kamar itu henteu Bang mal punah bina mobil oge nepi ka meuli nu 8 miliar abuy pajarkeun teh cenah jaga nya kudu bergengsi durungan si Ucu deh gitu dah pengaruh harta pikir ku aja waduh paman nah jadi gieu tong didenget deui tong dianggap iya burung hantu we eta heuh bueuk we ajeun ku kolotna ajeun kolot harta mah penting bakal nadunya teh harta eueuh harta mah dihina urang moal diajen ulah moal aya pangajen dipandang kekeset sok balikeun deui ku anjeun janten kacinekanana pasrahkeun ulah dipertahankeun nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan kana piwejangna sepuh kiwari nyuhunkeun ka manang dirasina bijiekeun ka kolotan anjeun ulah kolot-kolotok anu ngagantel dina beuheung munding sing era ku tasbih moal teu ti salira heuh bejakeun kandelan argumentasi kaula kapayun kakang tua kapayun paman kahareup maneh marak wong wiswanoh den nirang ngalih sapisan punten sepuh marak wong wiswanoh den nirang ngalih sapisan den nirang ngalih sapisan imbalan pemeng parulun narutus gunung palias darajang alas aringis nepis pasisiran bisihan teluyuk ngeunaan harapan salira margi anu aya patula patalina ngeunaan gawe urang salarea salaku pejabat di negara punten ieu pilih nyeuit kana ati ngagebrak kana mana pilih kasinggu mangga Pemeng sok kakang tua gerak wakca balaka tenang amplop mah aya nu ageung nomor rekening anggar kene anggar jadi sae gampang
Untung daek kadeo kuno kitu. Untung kadeo kuno kitu patut. Ish. Nah, ai sepuh. Anu sakumaha disaurkeun ku kasepuhan tuang eya. Da moal tetebi ti eta panginten pangrasa mang. Moal anggang margi naon. Eces jentre atra jeung pertela ngemang bolet na rupa kasaruan tuang eya. Puguh beureum jeung hideungna. Dalam muda ngeunaan harta banda punten tapi da mang teh sok maca sejarah. Anu aya patula patalina jeung negara Astina, yen negara Astina teh luluhurna teh baheula teh ramana ieu ye. Santanu Dewa. Putrana nyata Resi Bisma Dewa Brata. Ngan kulantaran mangsa harita parantos teu kaungan garwa kapincut ku hiji putri kakasih Dewi Setiawati. Ngan Dewi Setiawati daek dikawin heuk teh daek dikawin tapi pisan anu tangtu engke nu jaba lintang ti putra-putra ti Dewi Setiawati timbalan kuninga dawu harita nepi ka Resi Bisma ngelehan maneh muarek nampi tahta kerajaan negara Astinapura kahiji kaduana muarek kawin bisi ngarundaikeun kulawarga kahanapna bukti dan nepi ka ayeuna ieu jumpahna karena maka jadi bejakeun segala kangge pembelajaran supaya apa karena sejarah memang Eyang Bisma teh henteu sugan ngadengekeun Resi Bisma ulin ka Oyo memang teu aya digin kana janji teu sulaya ngeunaan carita tah ieu salah sahiji salaku hiji satria anu pilih tanding teu sieun dijerih ku pati buktina ieu teh bobok pancek we pancek tegali wangsulan deui ngeunaan tadi kagungan putra Citra Gada Citra Wirya Santanu Dewa teh ti Dewi Setiawati ngan hanya ka umurna teh teu panjang kabujeng ngantunkeun Santanu Dewa sedangkeun Resi Bisma muarek nampi kana jabatanana anu tungtungna Dewi Setiawati teh saacan garu kasalakian ka Santanu Dewa teh kaungan putra nu kakasihna teh Abiasa nyaeta hasil pertikahan jeung Palasara hiji pegawai eta ka ahli tapa nepi ka harita Abiasa kaungan putra Dasarata Pandu Dewanata Widura ngarundaikeun turunan Kurawa jeung Pandawa mun mudag ngeunaan sisila salira mah teu aya dayaha tapi dasar tina hate anu bersih ceuk kudu salakera kalian tiga dina janji tah ieu digini kedana mah ieu nu kedang ngaugat anu hak nah ieu teh jadi pembelajaran kangge salira pembelajaran kangge kumaha tepat keunaan janjina sabab sebagian pikeun jelema sahiji jelema anu teu munafik ka pandangna salira salaku pejabat negara anu sasatna kudu nyumpon kana janji margi ieu teh jadina Pandawa dihukum 12 tahun tuh 17 tahun nyamur kalayan bakal diberi hakna negara Pandawa leras timbalan ditantangan ku salira leras dawu ayeuna lamun salira ngalanggar kana eta aturan naon kasebutna masrakeun lancalinci luncat ulang udar tina tali gadak nahapan tes pamimpin lancalinci jalir janji sulai tir carita salira nu ngadamal hukum salira nu ngalanggar cabi galih ku salira nah dube hukum teh ieu teh dijieun ku salira anu tungtungna salira hukum teu tiasa mungu cek pangeran hukum dunya masih bisa dijual belikan tapi mungu pangeran mah mau bisa dijual belikan najan salira raja pangkatna salah kalakuan neraka bagianan
Saheula anak kahiji dibikeun kaduana matak naon urang omean-omean nyata negara urang bot dina infrastruktur aja sajabana. Saeutik beresan. dina mangsa salira jadi pamimpin harita orasi keur kampanye loba ngumbar-ngumbar janji anu sasatna kerahayaan tapi nepi ka ayeuna can karealisasikeun. Can aya buktina ulah. Dina periode manggeus dua periode visi misi itu yang diumbar-umbar kerahayaan nepi ka ayeuna. Cobi kali ukur omon-omon Ukur omdo tungtungna rahayat teh ngejebian ka salira diunghak ka salira wani ka na teu kadangu boh dina media massa media cetak media digital ka salira ngomongkeunana raja babi Raja Hawak, raja dolim raja hawak Raja Singa. ongkoh demi negara ongkoh demi rahayat tapi buktina nu gawe teh koncolna deui wargana deui rahayat dulurna kene Kroni-kronina kronina kene tim suksesna kene orang dalam. cek rahayat teh loba nu ngomong teu cara keur hayang jadina daek apruk-aprukan kaunggah kampung daek aprak-aprakan kaunggah padesaan menika muluk-muluk janji naon janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi geus ngajedog dina kursi kepemimpinan ngadon culang cileung neangan palingeun jera digarok Ada kata ari geus jadi mah pada jangleungeun. culametan tungtungna Mopeng-pang kan lain. korupsi nepotisme jeung sajabana nyebarkeun bansos itu ieu demi karahayat tapi tetep pasaran oko bantuan kerahayat tapi nepi teh kadulurna deui kabarayan deui Eta nu deukeut teh jeung nu dihakan deui ku maranehna eta infrastruktur ayeuna geuning ayeuna aya nu hade aya nu rusak lulungkan kene bulan. kumaha ieu nepi ka kieu angay-angayanana Loba nu tepi ka Rusia. cabi galih ku salira di lapangan seueur keneh nu kitu Teu. boh program-program ayeuna setiap korupsi wajah korupsi Nya. Jadi kesempatan bulan. barudak sakola diberedahareun Ya. anu di luhurna sakitu ribu aya turun ka handap saeutik paciwit-ciwit lutung we Di karamotan barudak we jadi keracunan jadi korban. bagian tedakna jeung sajabana cobi kali aya anu boga dapurna Ya. garwa salira dulur salira memang teu nyalah aturan tapi secara moral kumaha salira Teu. menyikapi eta Ci. ongkoh itu pikir muka ke lapangan kerja tapi muka ke lapangan kerja nak kakak kerja salira kene Keur dulur we ukul eta mah. munang gaji 6 juta sapoe bari ucang angge dina TikTok nah samarogna eta tengah hina kita karahayat Sareng nyari pantas rakyat nepi ka dirita kerja bakti nyalangir dirita kota Melayang turun dana tuluhur pahayang-hayang jeung parontok-rontok subuh-subuh teh patumbang tini panjang raha negara patumbang tini jeung pemerintah negara Ustazah Iyam. tak ieu teh buah tina rupaha jalil janji salira sulaya dina carita da bohongan luar kitu-kitu keneh interupsi Instruksi. naon jadi panuhun residorna ulah ngalebar ka itu ka dieu Nah, ieu urusan gempungan teh sang nalendra teh nyaeta pikeun naroskeun nah ieu negara aman teh bakal dipertahankeun atau dipasrahkeun sapuk atau henteu intina asal dia sing balik dona sing balik deui kolot-kolot Lain tempat ceramah, oi. lain padot calangap dring Lain tempat ceramah, oi. balik Yang ceramah mah di masjid, we, oi. cing balik sakengko bener lingkaran setan hungku di dieu
ya ieu teh maksudna teh nang teh pikeun mertahankeun atawa masyarakat sakitu cekap nah itu mertahankeun atawa masyarakat teh eta poinna Pak ulah ngaler ngidul sampean kesepuhan tepayus nu manehna teh geuning munguder silak lampah seperti kitu ngalantur coba pajarkeun teh nya eueuh tanaga maneh mah keur mah eukeur ngumbara ka dina bukan Mas Ema tah kitu panginten pemen ulah wakang ngagaris bawahan laku lampah kaula da kaula mah sarua manusia keuna ku salah ku poho ku bodoh jeung balanga wajar we da kaula teh poho anu kamari-kamari mah pajarkeun teh wajar tapi sistematis wajar pajarkeun nepi ka tengah diri nya tengeun bisa ieu mah nyuhunkeun ka manang teh masyarakat atau mertahankeun upami mung sakitu cenah nyaeta mang tadi geus nyanggamkeun yen kaula mang mah nyaeta bade masyarakat sakumaha anu aya patula patali sareng hakna janten sami sareng resipisme o kitu nya nyangakeun eta mah kasaera salaku pupuhu pupucuk pamimpin salaku raja di negara sae mangga pemenalen rate kabingung keur mah kejadian seperti kieu katuruk katutuh ieu teh lain urang duaan tiluan opatan seperti kieu margi jadina nagara teh ku ayana nyaeta pejabat anu jadi wawakil rakyat tak kituna ieu pejabat di pertempatan teh salaku wawakil rakyat negara aslina kumaha lamun urang poting wae kesepuhan poting kumaha poting teh nyaeta sorak terbanyak sorak mayoritas anu baris di sana ku Sang Nalendra eta anu bakal tuluykeun ku Sang Nalendra beureum hideungna sagala kedah ngiringan najan upami teu sapuk mah sareng kaputusan joh dipoting geuning teh neangan sorak dorna pejabat-pejabat dulurna barayana da geus kajudi mangga ngiringan baik ngiluan hei kaparat pejabat Kurawa anu 100 ieu nyuhunkeun kaula naros kasampean ngeunaan pamadegan yen dina patung dengan ieu Sang Nalendra ngawakilan urang sadayana bade ngadama keputusan antawis dipersarkeun atawa dipertahankeun negara Amarta cik nyungkeun sorak nah ieu teh negara Amarta bakal dipasrahkeun atau dipertahankeun pertahankeun pasrahkeun tok didenge si Dorna mah euy pertahankeun pasrahkeun kadangu ku salira ieu lain sorak kaula tapi ieu sorak rahayat nu diwakilan ku para pejabat demokrasi disimpingan demokrasi teh disetting paingan di negara aslina mah ongko ngajian lomba tapi geus apa juara hiji juara dua teh geus kapanggih nepi ka ngabudaya kieu korupsi di zaman baheula nepi ka ayeuna ampun aya we bulan kumaha paman kumaha dina 100% ieu 85% nyata pikeun mertahankeun negara Amarta 5% na masyarakat ngudagkeun seorang mayoritas lintang tim mertahankeun di negara tah ku kituna saya mangga kedah ngiring kana rupaha kapalaina sarelena waduk aya di ratu gagah aya di menak nyangakeun bobot pangayun timbang taju abot enteng sapanjenengan mangga jang naon atuh aya ukur ngadenge pendapat aya teu ngadengekeun mah ongko dionang tapi denge mangga ngiringan we mang bade wangsul geus eueuh beungetan urang teh sepuh geuning jadi hargaan jadi ajen permios ngeram Prabu mangga upami kitu mah pemen kakang tua ieu amplop hakan kayaknya mari hajat melak gue kayaknya Duryodana iya sing inget keur maneh
Ratu tara ngahukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampa nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng. Pangeran muarek nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk kudu eling kana siksa jeung ganjaran. Sawarga neraka teh urusan maneh laku lampa maneh dunya. Kitu peta laku lampa moal ngajawab pek we buktikeun ku maneh. Wah. Oman gening kolot-kolot teh pundung antap engke oge butuh beas datang deui ka dieu Aya pangabutuh moal belum datang. Ari wang ingis ku bisi rempan ku sugan bebelana kaula teh efek teh jadi musuh dalam selimut kangge kaula moal saya karena hatena Bisma Krasinadorna Ulah salempang. ngan ayeuna urang naon kasusah jeung kasieun Naon karek. cawi galih ku selira urang mah 12 tahun ka 17 taunna nyaeta ngahukum pandawasan 2 tahun ngajieun pasukan 2 tahun ngajieun hubungan bilateral ngaur-aur harta banda ladang tina ngajajah negara Amarta senjata loba pasukan riap ai si Pandawa Boga naon? Raja Karingarana Ratu Kali Urutna Narapati kursi sebutan 12 tahun leungan malah leungan ulah pabangi jeung jelema meureun boga pasukan ge uncal Balik mencak balik ge beku. ai urang mah boga roket itu mah boga kembang api apa meta harakatna akan sia-sia para mereka asal dia ayo ada dayo oh kata teh paman ulu para pasukan hana dirada meta hana jaran medal saking krongke naon teh dudu sagala dudu teh sanes Ya, sanes. cek mah teh anajaran medal saking krongkeng nah aya lupa kuda lepasina pakandangan lain ana dirada meta nah aya gajah ngamuk dudu waduh nembe terang kaula teh dudu teh sanes berarti lah gedo teh mang sanes meureun perannya tahan apa Ana dayo. aya tamu bulan Aya tamu pulang. Bima Pandawa anu kadua Amuy Si Bima Soming. si Bima ka dieu wah aman tuh geuning si horeng datang waktuna mangsa ayeuna kumaha urang usir we tenang anteur tong hariwang tong salempang bagiakeun mah bagiakeun we beungeut mah nying hareup tapi ati mah mungkin Eta. bagiakeun mah bagiakeun we hei para padegang Bro. tumbak anu malagrang buka wayana si Bima datangkeun ka dieu Ige. aja kaget siudana Bima adi auh dieta cerita datangna aing ka dieu teh daya ka Jabal Lintang Tinagi poe naon tanggal sabaraha seren sumeren negara Amarta ka Pandawa jawab paman jawab pertahankeun Bima ya hampura sacana bisi maneh teu apa mengpoek kamari teh kaula geus gempungan jeung urang Kurawa sadayana parantos badami wirehing nagara Amarta moal bade dipasrahkeun deui ka Pandawa laku kituna wayahna maneh balik mawa paisan kosong bejakeun ka Yudhistira wayahna balik anjeun tah kitu euy balik siling Ya. wih Balik. ini di kana trepak itu tuh tengah jawab dengan itu baeu teh si edan Gunung beratu. sakali deui aing rek nanya ka sia
nah teu bentes caritaan kaula lain budaya aing nete tarajen nicah kabalan nungtik lari mapai bukti Abdi ulah. kaweng kuku nista maja utama bisi sia keur mabok kucubung Bisi weureu gaduh. bisi sia keur weureu Ya. aing rek nanya ka sia iraha dipasrahkeun nagara amarta ka Pandawa Bima moal dipasrahkeun ku kaula bakal dipertahankeun dug hulupet nyawa paribasana nepi ka nemahan pati paribasana kaula marek masrahkeun cocok Pantes bisa bulan. sakali deui aing bekiraha dipikeuna Doh, cobi nepi ka ku heuras beuheung mini bagong sampean Bima nepi ka neutrek gitu. denge ku sampean Bima bujeng hingga sanagara saprovinsi sakabupaten sakacamatan sadesa dalah sadabak meri aing marek mikeun nagara amarta ka Pandawa cocok nafsu ngagudug amarat teu kawadahan Raden Bima dirina Ieu ge. waos kekerot 10 bulu cocong miuni jara Doh. Maur le. ya Bima simana abdawer kodara ya Bima simana abdawer kodara dan nerahing kang nafsu gila-gila ingkang kagila-gila Edan hawamu Duryudana binatang gendeng aja rek naon sia aing rek balik aing rek ngebejakeun narupaha ditepikeun ku sia Doh. memeh aing balik aing hayang ngutahkeun amarah ka sia lamun sia ngarumasakeun lalaki coplokeun tata kerajaan sia ta mahkota Doh. jogo jeung aing di alun-alun wanita sia buyang getih jeung aing Galungan. jawab Hey. paman laden Layanan we. tong sieun laden Layanan we. tenang urusan kemah Bima maneh nangtang ka raja aing nantang ka raja aing nangtang ka pribadi sia Duryudana Oh. Ieu bace. lamun sia tua dikaing moto make celana ganti ku rok sia ngawan Make we sekalian. anu kawas bencong mah sia kurang ge sia make rok dipandang aing eleh ku sia lamun nya aya karep sia ngajak jogo jeung aing dagoan di alun-alun sia teu datang ngadung hati sia ipis burik leutik pangarti sia di dagoan ku aing ieu wah paman kumaha ieu tenang Kalem we bulan. pasukan loba naon karepan Naon kasieun. naon kasusah tong ngimir Ulah seber bulan. loba sora urang Loba tanah boga tanah. loba balad hah tenang salirama cicing di pangkuleman tinggal di tina jandela si Bima bakal dikepung wakul boya mangap di paehan kasih sapi Aya bahan kojor. aya bahan kojor kasih sapi kitu paman nya nuhun pisan pamentakeun huluna supaya digantung tengah alun-alun siap tenang nuhun pisan hei pasukan Prakuloba wartakeun ka sadaya prajurit si kepedang tamsil garabini Chandra sapana limpung pakarang sewang cekelan kepung wakul si Bima paehan ala bugangna hingga